Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi naf'an mubarakatan wa lidinika wa linasi ajma'in. Salasul da'awatin mustajabatun. Salasu da'awatin ari tilu pirang-pirang doa mustajabatun eta nu diijabah. Da'watus shaimi tegesna kahiji duana jalmi anu saum. Wa da'watul musafiri jeung doana jalma anu lumaku anu leuleumpangan. Wa da'watul madlumi jeung doana jalma anu didolim. Tatilu golongan jalma eta doana moal dihijab tegasna bakal diijabah. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis al-Uqaili an Abi Hurairah kata bi Abi Hurairah. Salasun ari tilu perkara alamu uning kaula annahunna kana sanyana ieu salas hakun eta hak. Ma tegesna perkara afa anu ngahampura saha imruun hiji jalma an madlamatin tina pagawean dolim ila zada oma afa tengah hampura saha imruun hiji jalma an madlamatin tina kadzaliman ila zada kecuali nambihan hu ka ieu man sallallahu Gusti Allah biha kusabab ieu madlam naonana izzan kamulyaanana wa ma fatah jeung teu mukakeun jeung teu menta-menta lain mukakeun deui. Wa ma fataha jeung teu menta-menta saha rajulun hiji lalaki ala nafsihi kana dirina rajul baba mas'alatin kana hiji pintu masalah ya betagi ngamaksud ieu rajul biha ku ieu masalah kasrotan kana loba harta
illa zada kecuali nambihan saha Allah Gusti Allah biha kusabab ieu masalah fakron kana kafakiranan jalma nu menta-menta ka batur nu maksud tujuan rek ngalobakeun harta justru ku Allah lain dilobakeun harta kalah ditambah kapakiranana sabab menta-menta salah sawios anu teu dipikaresep ku Gusti Allah. Wa ma pataha jeung teu pati-pati mukakeun saha rajulun hiji lalaki ala nafsihi kana dirina rajul baba sodakotin kana pintu sodako yabtaghi anu ngamaksud ieu rajul biha ku ieu sodako wajh Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala illa zada kecuali nambihan hu ka ieu rajul saha Allah Gusti Allah biha kusabab ieu sodako kasrotan kana loba harta ku menta-menta makalah nambah kapakiran ku loba sodako kalah nambah kabeungharan. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Sa'al Baihaqi Imam Baihaqi an Abi Hurairah kata ambi ti Abi Hurairah salasu fadaila ali tilu pirang-pirang kautamaan min sa'adatil mar'i tina pirang-pirang kabahagiaan jalma al muslimi anu muslim di dunia tilu padoil tilu kautamaan anu jadi sumber kebahagiaan pikeun muslim salila di dunia. Hiji al jarus solihu tegasna tatangga anu solih wal maskanu sareng kadua tempat cicing atawa imah al wasi'u anu lega wal markabu jeung katilu kendaraan al hayyinu anu enteng salasun ari eta tilu perkara munjiyatun anu nyalametkeun khosyatullahi tegasna sieun ku Gusti Allah Ta'ala pisirri dina nalika nyumput wal alaniyati jeung dina nalika nemrak rek nyumput rek nemrak rek sorangan rek keur ngariung tetep sieun ku Allah wal adlu kadua adil fir ridho dina waktu ridho wal godobi jeung dina waktu ambek rek ayaan keur kumaha wae hate tetep adil mah dilaksanakeun wal qasdu sareng katilu hemat fil fakri dina nalika pakir wal gina jeung dina nalika beunghar rek loba harta sakitu nu dikaluarkeun keur pakir oge sakitu hemat wasalasun sareng ari tilu muhlikatun eta nu ngaruksak
bieu mah 3 nu nyalametkeun, ayeuna 3 anu ngaruksak. Hawa tegesna kahiji hawa nafsu, muttabaun anu dituturkeun, wasuhun sareng sifat kikir, muta'un anu dituturkeun, wa i'jabul mar'i jeung ngarasa ujubna jalma, kumuluhur ujub binafsihi ku dirina mar'u. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Abu Syekh an Anas katampi ti Anas. Salasun ari 3 yudriku anu bakal manggihan bihinna ku ieu salas saha al abdu hamba. Rogo ibad dunya kana pirang-pirang tujuan dunya wal akhirati jeung pirang-pirang tujuan akhirat. 3 perkara nu nganterkeun kana cumponna kabutuhan dunya jeung kaperyogian akhirat. As-sabru tegesna kahiji sobar alal balai kana balai. Waridho sareng ridho bil qodoi kana takdir ti Allah. Wa du'a'u sareng ngadua firrakhai dina nalika senang. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Abu Syekh an Imran katampi ti Imran bin Husain salasun ari 3 Yusufina eta bakal ngabersihkeun ieu salas selaka ka anjeun wudda akhika kana cintana dulur anjeun. Tusallimu tegesna kahiji uluk salam anjeun alaihi ka akhun iza laqita dimana tepang anjeun hu ka akhun. Wa tuwassi'u jeung ngajembarkeun anjeun lahu pikeun akhun fil majlisi dina tempat calik. Wa tad'u jeung ngadoakeun anjeun hu ka akhun bi ahabbi asma'ihi wa tad'u jeung ngageroan anjeun hu ka akhun bi ahabbi asma'ihi ku pirang-pirang jenengan nu dipikaresa ilaihi mungguh akhun. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Al Baihaqi an Umar katampi ti Umar. Salasun ari 3 man eta saha kunna nu bukti ieu salas fihi eta tetep di iman. Yastakmilu tah bakal sampurna naon imanuhu imana ieu iman
Rajulun tegesna kahiji lalaki la yakhofu anu teu ngarasa sieun ieu rajul fillahi di jalan Allah laumata laimin kana hinaanana anu ngahina wala yuroi jeung tararia ieu eman bisayin ku hiji perkara min amalihi tina amalna eman wa idza urido jeung di mana diasongkeun alaihi kaman naon amroni dua urusan ahaduhuma risalah sayjina ieu amroni lid dunya eta pikeun urusan dunia wal akharu jeung ari nu hiji deui nu sejenna eta lil akhirati pikeun akhirat ikhtarotah milih ieu man amrul akhirati kana urusan akhirat ala dunya ngelehkeun urusan dunia eta tilu anu mantap nyampurnakeun kana kaimanan hiji jalma hiji teu pernah sieun di mana dicela dihina ku batur nu kadua talaria ku amalna nu katilu di mana diasongkeun antara urusan dunya jeung urusan akhirat mantena milih kana urusan akhirat urusan dunia diengkekeun. Rawa ngariwayatkeun nu kana hadis Ibnu Asakir Imam Ibnu Asakir an Abi Hurairah salasatun ari tilu man sajalma qala eta nu ngucap man hunna kana salasa dakhalata asup ieu man al jannata ka surga tilu kalimah nu nganterkeun urang ka surga man tegesna kahiji jalma rodiya anu ridho ieu man billahi ka Gusti Allah robban kana mangeran ieu kalimana rodiya billahi robba wa bil islami jeung kana agama Islam dinan kana jadi agama wa bi Muhammadin jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan kana utusan wa rabi'atu jeung ari nu kaopat laha pikeun ieu Rabi'ah minal fadli tina kaunggulan kama saperti perkara baina samai anu tetep antara langit wal ardi jeung bumi wahia sareng ari itu Rabi'ah teh al jihadu eta jihad fisabilillahi di jalan Allah azza wa jalla mana tilu kalimah teh raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula eta tilu kalimah yaoskeun disebut dina ilmu tauhid mah sekat tas dek raditu billahi robba wa
wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani iman wa bil ka'bati wa bil mu'minina ikhwana. Rawa ngariwayatkeun nu ka hadis Ahmad Imam Ahmad. Salah satu nariti yatahaddatsuna salah satu ari tilu golongan yatahaddatsuna anu ngobrol ieu salasa fi dillil arsy dina ieu aras aminina bari anu saralamet wan nasu jeung ari jalma-jalma bil hisabi eta aya dina hisaban. Rajulun tegesna kahiji lalaki lam ta'khud anu teu nyokot hu kaya man billahi di jalan Allah naon laumatul laimin hinaan jalma nu ngahina wa rajulun jeung kadua lalaki lam yamudda anu teu manjangkeun ieu rajul yadaihi kana dua panangan rajul ilama kana perkara lam yahilla nu teu halal ieu mah lahu pikeun rajul wa rajulun jeung katilu lalaki lam yanzur anu teu ningali ieu rajul makana perkara haroma anu tos ngaharamkeun sallallahu Gusti Allah alaihi ka ieu rajul. Rawa ngariwayatkeun ka hadis Al-Asbahani Imam Asbahani. Di poe kiamat aya disebat dilun ieu Allah. Tilu golongan anu bertahan dina ieu arasna Allah balika batur keur diharisa. Nu kahiji rajulun lam ta'khudhu fillahi laumatul laimin teu pernah sieun kuhinaan jalma anu ngahina kituna teh lempeng dina perintah Allah. Nu kadua lam yamudda yadaini ila ma la yahilla lahu teu wantun nyandak kana perkara anu teu halal pikeun anjeun. Nu katilu jalmi anu teu ningali kana perkara nu tos diharamkeun ku Gusti Allah. Salah satu nari tilu yuhibbu mika cinta eta mika cinta hum ka ieu salas saha Allahu Gusti Allah azza wa jalla. Rajulun tegesna kahiji lalaki qoma anu ngadeg ieu rajul minal laili dina waktu wengi yatlu maos ieu rajul kitab Allahi kana kitabna Allah wa rajulun jeung kadua pameget tasadaqo anu gawe sedekah ieu rajul biyaminihi ku tangan katuhuna rajul yukhbi nyamarkeun ieu rajul ha kana sedekah
min shimalihi tina tangan kencah narojul. Warajulun jeung kadua lalaki katilu kana nubukti ieu rajul pisariyatin eta nu aya dina barisan perang. Panhazama tuluy kalabur saha ashabuhu babaturanana ieu rajul. Pas taqbala mangka narima madep ieu rajul nyang hareupan ieu rajul al-aduwa ka musuh. Tilu golongan anu dipika cinta ku Gusti Allah. Hiji jalmi anu dina tengah wengi gugah teras maos kana Al-Qur'an. Nu kadua gawe sedekah bari sir rahasia katuhu numikeun kenca oge teu nyaho. Nu katilu nalika batur karalabur tina pangperangan manehanana cicing menghadapi musuh anu datang. Rawah ngariwayatkeun nu ka hadis Tirmidzi Imam Tirmidzi. An Ibni Mas'ud kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Salah satu naritilu layang duru eta teu ngalirik saha Allahu Gusti Allah ilaihim ka ieu salasa yaumal kiamati dina dintenan kiamat. Tilu golongan anu teu diperhatoskeun ku Allah dina dintenan kiamat. Bahkan wala yuzakki jeung teu nyucikeun him ka ieu salasa, teu nyucikeun Allah him ka ieu salasa. Walahum jeung eta tetepikeun ieu salasa azabun ari aya siksaan alimun anu nganyerikeun anu pedih. Rajulun tegasna kahiji lalaki kana anu bukti lahu ka ieu rajul naon fadlu ma'in cai anu leuwih bitoriki di tengah jalan. Pamanana tuluy nyegah ieu rajul ku kana maun min ibni sabil ti ibnu sabil. Wa rajulun jeung kadua lalaki bayana anu be'at ieu rajul imaman ka imam. La yubayyi'u teu be'at ieu rajul hu ka imam illa di dunia kecuali pikeun urusan dunia. Fa in aqta mangka lamun mikeun imam hu ka ieu rajul minha tina sebagian ieu minha tina sebagian ieu rajul radiyata ridho ieu rajul wa ilam yu'ti jeung di mana teu mere ieu iman hi ka rajul minha tina bagian iman sahito ta bendu ieu rajul.
Warajulun jeung katilu lalaki halafa anu sumpah ieu rajul ala silatihi kana daganganna ieu rajul laqad utiya nyata dibere ieu rajul biha kusabab ieu silah aksaro kana leuwih seueur bimma dina perkara watiya dibere ieu rajul wa huwa sareng ari rajul kadibun etan bohong. Allah moal malire moal ningali moal ngalirik kajalma-jalma katilu golongan jalma bahkan ku siksaan oge teu jadi ngabersihkeun eta jalma tegasna bakal leuwih pedih siksaanna di payungan Allah. Nu kahiji nu bakal dipasihan siksaan nganyerikeun jeung moal ditingali salih oge ku Allah. Nyaeta jalma anu boga leuwih mun di dieu diumpamakeunana cai boga cai di tengah jalan pamana umini sambil tapi dipeditkeun caina teh embung dibikeun ka batur boga rezeki anu leuwih teu sadar bahwa dina rezeki teh aya hak mustahik anu prayogi dipasikeun. Nu kadua ongkoh turut ka imam teh tapi tujuan turutna teh karena urusan dunia gitu. Lain turut karena kailmuanana, lain turut karena kaulamaanana, lain turut karena kasolehanana, tapi ku turut nanti boga tujuan dunia. Nu katilu susumpaheun dina nalika jual beli. Saeutik-saeutik sumpah setik sumpah nalika jual beli teh saking ku hayang kajual barangna. Tatilu golongan jalma nu saperti kitu teh layang gurullaha ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ku Allah moal dipalire dirina moal dibersihkeun bahkan kalah dibere adzab anu nganyerikeun. Rawana riwayatkeun kana di Sahih Bukhari Imam Bukhari wa Muslim sareng Imam Muslim an Nabi Hurairah kata bi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. As-sayyibu ari istri anu janda tu'aribu eta ngungkapkeun ieu sayyib ngobrol ngasongkeun ieu sayyib balaka atuh cekol an nafsiha tina dirina sayyib wal bikru jeung ari parawan ridhoha eta ari ridho na ieu bikrun eta somtuha repeh na ieu bikrun lalaki datang ka imah awewe hitbahan nanyaan lamun awewe na janda mah ngajawab biasa wani ngajawabna teh ngobrol kersa salila dipihukum ku abdi dilamar ku abdi lamun janda mah bentes ieu atuh kantenan kersa talamun parawan wal bikru ridhoha somtuha rata-rata parawan mah mesem bungkul tungkul tarawan yang balaka tapi ku mesem oge ku umbut oge jadi ciri yang parawan eta daekeun eta bedana sayyib jeung bikrun
Ari sajib majal manu geus pernah kawin mun di awewe janda. Wal bikru ari bikrun mah parawan. Rawa ngariwayatkeun nu kana hadis sa Ahmad Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana